Aktivitas sapopoe ibu rumah tangga mah moal jauh ti nyekelan naon cing sapu, pel, gerohaneun eta we jeung eta unggal poe teh lamun teu raskeun mah bosen nyabak we nu kitu teh. Abi da kumaha deui da meureun geus kitu ilaharna nya ari ibu-ibu mah geuning di imah teh teu boleh we jauh teu jauh tina eta kitu pagawean teh sugan aya kitu nyabak nu hararejo cing atuh di imah teh nya ibu-ibu rumah tangga teh nyabakan nu hararejo nu bareureum nu pink nu ungu kitu. Kali-kali kitu ari ieu mah hayo we teu meresan sayang took sasapu tuh cara di dieu tadi ge nya geus beresan sayang took ayeuna teh bagian sasapu da sasapu oge geuningan teu bisa tengah imah hungkul we kudu jeung kamar jeung sagala rupa pokona nu sela-selana urang sapukeun da lamun teu ngararebul geuningan teu genah deui ngarares itu lamun teu disapukeun mah lamun teu raskeun teu boga budak leutik mah teu hayang sasamuna ge bosen nyepak sapu teh tapi mun urang teh boga budak leutik paur bisi ke kebul naon bisi aya runtah naon dihuapkeun da si jati marejeuna ngahuapkeun sagala rupa si nyimun teh aya naon dihuapkeun sapamanggih manehna geuningan budak sagede kitu masok naon meut naon nu dipanggihna sok dihuapkeun geuningan budak meujeuhna teh meureunan nyaeta atuh sakurang-kurangna mah urang teh kudu ekstra ngajagaanna matak ieu teh lamun keur beberes teh mun budak eueuh sok budak teh cenah sok eueuh sungkul limprek eta teh sok diasuh ku lanceukna lamun beberes kieu teh teu eueuh nu ngasuh teh aduh moal bisa ditutur menang ngepel oge ditincakan deui kitu we menang ngelapan kaca di hayo we dicabakan deui kumaha matakan moal aya urutna matakan kudu aya nu ngasuh heula lamun aya rek beberes teh jongjon ka urangna lamun teu kitu mah moal jongjon urang teh beberes teh moal kalau kumaha oge hayo we diganggu ku si nyimun.